datang ke Kangjeng Nabi Isa ge angkat tangan. Coba ayeuna urang datang ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi siap untuk memberikan pembelaan. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Nabi-nabi nu baheula, umat-umat nu baheula dibela ku Kangjeng Nabi, siap jadi saksi syahidan. Atuh lamun umat nu baheula bae dibela atuh komo urang umatnya. Pokona mah nu kuari muludan mah geus dibela bae geus kabeh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid, bil khusus kakersana Kiai Haji Tibri oge ka Kiai Haji Masuri, Kiai Haji Rusdi, Kiai Haji Bahri, Kiai Haji Pati, Kiai Haji Imis, Kiai Haji Asep Camat. Malam ini diangkat jadi Kiai kabeh, terutama Profesor Kiai Haji Doktor Haji Supendi AF. Alhamdulillah tambah profesor. Paratur pemerintahanana anu alhamdulillah wigi selalu hadir, Pak Wigi selalu hadir. Berikut Batur Mudi geus jadi warga Sukamantri, asana paeh di dieu nyana eta. Ketua Panitia Penyelenggara PHBI alhamdulillah Bapak Camat, Bapak Haji Imis, kemudian Haji Humaini anu kusim kuring dimuliakeun. Mudah-mudahan orang kumpulna di dieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah kurang dina saah ieu dipaparinan kanikmatan di samping sehat afiat leuwih-leuwih ialah
nikmat cahaya iman. Nuku cahaya iman ieu urang bakal arasu ka sorga. Geus amin bae. Bangun deukeut ka sorga. Nu jelas emang pasti anu alhamdulillah sinar iman urang malam ieu ditambah ku ayana ngayakeun maulidan Kangjeng Nabi urang kan ngalayang ka dieu ngontrol mana haji imis mana comot mana dipendi itu mah lain kos Kangjeng kos jurig ya aduh bahasa gitu mah mana gitu rasa jurig emang ini hadir jelema kabeh apa jeung setan sih campur termasuk ieu meureun malam ieu urang mengenang kelahiran Kangjeng berikut perjuanganna oge wafatna anu Kangjeng Nabi mah kasep luar biasa gagah ganteng jadi nudi rayakeun ku urang nu diperingatkeun ku urang jelema nu kasep biasa ayeuna neuleuh ka dieu ya Allah asana embung neuleuh aing ngadange Kangjeng Nabi mah hayang biasa geus masyaallah urang rindu jasa sehingga urang wani ku ari ku kumpulan ku rindu barang neuleuh ka dieu neuleuh ka dieu asana sebel tapi lamun neuleuh beungeut mah beungeut jeung awak ebang teresep naon tuh resepna adalah Jipendi maksudna boro-boro urang Lampung nu geulis kula ge teresep ya kula ge ye kula komo urang Lampung mah nu putih teh anu gede adat atuh kolbal los ka ieu emang kos kitu bobogan Lampung lamun neuleuh sosokna mah kitu tapi lamun neuleuh nyana cinta ka Kangjeng Nabi na masyaallah urang lamun neuleuh jelema beungeutna jeung awakna loba nu pikabendueun tapi lamun neuleuh nyana cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka Allah anu bakal jadi penghuni surga urang cinta ka Allah cinta ka Kangjeng Nabi Haji Pendi cinta ka Allah cinta ka Kangjeng Nabi Rusdi gitu keneh cinta ka Allah ngomong nama cinta ka Allah cinta ngomong nama cinta ya aya kesamaan dah oh jadi lamun ditinggali tina kacinta na ka Kangjeng Nabi urang resep tapi lamun neuleuh beungeut sama sakali henteu hampir olab lah atuh mana ieu nu kasep mana jeuh eueuh jeung di solear teh 12 ya Allah tapi kula mah ngambahan doang ti Kiai Tibrizi geus tadi muludan nama kuari kula mah nambahan ayat nu dibacakeun tadi ku kula kadenge jauh na arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'ilnihi wa sirajan munira jeung lamun nyaritakeun pertama maulidan carita ti Kangjeng Nabi Adam datang ka imah-imah di Mekah
Carita kedua Kangjeng Nabi mulai dilahirkeun. Carita katilu geus diutus Kangjeng Nabi umur 40 tahun. Kangjeng lahir di tahun gajah pas penyerangan Raja Abraha. Kemudian 40 tahun Kangjeng diangkat jadi Rasul. Tidinya Kangjeng Nabi berjuang. Ayatna nu tadi ku Allah dijelaskeun, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira al-ayah. Lamun dibahas dan opat syahidan, kemudian wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan illallah bi'idzni wa sirajan munira, insyaallah datang ke maghrib misukan. Jadi subuh sholat orang, kemudian terus berangkat dari zohor sholat, terus ulaya dahar paraeh bisa ya cak Haji Maman teh sia sampai keraing protes jana payat Haji Maman. Nah hiji bae udah syahidan. Kangjeng Nabi boga predikat Nabi Rasul, tugasna nomor kahiji syahidan. Hartina syahidan teh nyaksian ngan model Kangjeng Nabi mah nyaksian ada teh nyaksian ka tukang pan ai saksi mah nyaksian kanu sazaman. Kula lamun nyaritakeun Rusdi siap jadi saksi sebab sakola bareng eureun sakola ka bebene nyaho nyaho maksudna aya anu ditolak nyaho anya lolobana mah ditolak nya aduh aya anu ditarima lobana ditolak. Jadi saksi teh siap jadi saksi sebab sazaman. Tapi lamun ditah nyaksian haji patin teu bisa pula. Atuh katukang teu bisa iraha lahirna haju pagaweanna kumaha teu bisa. Ulah-ulah haji patin eta beta Haji Masuri JJ. Ulah datang ka teu dibawa JJ-na. JJ Masuri. Nah ieu teu nyaho lahirna iraha. Kemudian nyana kos kumaha keur leutikna pagaweanna kumaha nyahona teh ngan saukur bobogohan ge haju bebeakan mobil bea sawah bea mun bisa anak dijual mah dijual ieu gunyana leuwih tirus ditambah jahatna bajingan teh mah maksudnya teu bisa tah nyaksian kanyana ngan dongeng doang teu bisa sebab teu kazamanan ieu mah keur contoh doang. Tapi Kangjeng Nabi mah bisa nyaksian bahwa Kangjeng Nabi Isa bener. Umat anu iman ka Kangjeng Nabi Isa bisa disaksian, umat anu nakal ka Kangjeng Nabi Isa bisa disaksian. Mundur ka tukang ka zaman Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng siap nyaksian karena kebenaran Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Umat anu iman ka Kangjeng Nabi Isa bisa disaksian, anu kufar anu teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa bisa disaksian. Mundur ka tukang ka Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi urang bisa nyaksian. Mundur ka tukang ka Kangjeng Nabi Muhammad ka Kangjeng Nabi Adam alaihi Kangjeng Nabi siap nyaksian pan model teh mah model ka tukang. Ya Allah, ilah syahidan.
mantak di akhirat engke teh kabeh mun tayang ka Kangjeng Nabi hayang disaksian ku kaji pendit teh pan sok didongeng ke Nabi lulumpatan teh kumaha gara nyan sakabe jalma lulumpatan terus ikut moro-moro ka Nabi Adam ya Nabi Adam kami minta tulung ari minta tulung jeung syafaat lain teu karunya kami oge keur susah tukar itu ka Nabi Idris ya Nabi Idris kami minta tulung ari minta tulung jeung syafaat wallahu a'lam. Suarana Masya Allah 2 menit deh bubar jadi iya kabeh minta tulung Kangjeng Nabi Adam minta tulung teu bisa nyafaat lompat ka Kangjeng Nabi Idris lompat ka Kangjeng Nabi Nuh terus ka Kangjeng Nabi Hud terus kan soleh terus datang ke Kangjeng Nabi Isa ge angkat tangan coba ayeuna urang datang ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi siap untuk memberikan pembelaan. Masya Allah luar biasa. Nabi-nabi nu baheula umat-umat nu baheula dibela ku Kangjeng Nabi siap jadi saksi syahidan. Atuh lamun umat tu baheula bae dibela atuh komo urang umatnya pokona mah nu kuari muludan mah geus dibela bae geus kabeh ku Haji Imis diberkatan eta pembelaanna berkat sia aja Haji Imis nyok keberkatan nyon teh dibela atuh lamun Nabi nu baheula minta perlindungan ka Kangjeng Nabi siap sehingga dijelaskan dina Al-Qur'an syahidat ya Allah ya Rabbi atuh komo urang Haji Masuri lah salah-salah setik mah dibela Haji Masuri malaikat ke dipanggil mau geter-geter cenah berapa tahun saya umur mesti bisa ngomong sebab rarasan lo baca sakasalahan cak Haji Masuri rendengkeun atuh aing jeung Rusdi mentanya na jeung Haji Bahri maksudna abeh ngahiji kitu dirantena sebab rarasannya nage bakal piranteun ieu dirinya ditanya pasti kan lo bakal kesalahan ketika iya lo bakal kesalahan kan dek di kanarakakeun cek Kangjeng Nabi ulah waka di kanarakakeun ye Muhammad memeh umat kena seuneu kajian Muhammad heula Masya Allah itu bukan Nabi pohara jasa mun polisi kos gitu mantep eta mun polisi kos gitu ya Allah ya Rabbi guys bukan nama wigi mau orang kawinkan di dia lamun abri polisi kabeh lurah jadi tumbal masyarakat mantep jasa Kangjeng Nabi teh ya jadi tumbal ulah waka dikenakeun saeutik-eutik acan kana seuneu neraka sanajan loba kasalahanana ulah dideuleuh Haji Masurina ulah dideuleuh Rusdina ulah dideuleuh Haji Bahrina tapi deuleuh hatena aya Muhammadan tahu aya Muhammadan pandang ieu manya nu batur dibela ieu henteu ieu kumaha Haji Pendi coba aya Muhammadan coba tanya
ditanya heula nyana ya sa Haji Pendi wau ka Kangjeng Nabi Muhammad ai ka Kangjeng Nabi mah wallahu alam ngan aya Muhammad di dieu Muhammad mana Muhammad pengkolan ayo geus bayana mah aja kana rakali sakedeungnya embungnya embung sebabnya lagi osok maca sholawat nah atuh aya Muhammadan menghargai kangaran Muhammad Masya Allah atuh Kangjeng Nabi Adam ge kaget begitu diasupkeun ka sorga di lawang aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah henteu Adam Rasulullah kaget ditanyakeun ku Kangjeng Nabi Adam ya Rabb Gusti ari eta di luhur lawang ngaran saha Muhammad ai Muhammad da saha incu anjeun irahayana nabi terakhir wahara amat geus ulah loba omong cek Gusti Allah eta mah hamba aing kakasih aing anu bakal nyalametkeun seluruh umat Masya Allah geus aya di luhur sorga unggal lawang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di lawang Haji Pendi aya kuari Ahok ayo babatur dagang karung atuh ulah sajan babaturan ge ulah aya Ahok kan komo aya haritanwan atuh ulah nah si hade besi hanas jeung hanas duit teu sabaraha di akhirat Muhammadna kahapus ku haritanu naudzubillah min dzalik kahapus ku Ahok ulah sambarangan geus ku hari mah hilangkeun di jero hate urang kafir-kafir geus catet Muhammad di jero hate Muhammad kitu bae Muhammad mana wallahu alam Muhammad atuh babad Kangjeng Nabi syahidan lantaran ngajina geus penting ieu mah kieu Kangjeng teh syahidan nyaksian nu bener Kangjeng teh syahidan nyaksian nu salah Kangjeng Nabi siap jadi saksi nu dipake karidho ku Gusti jeung nu dipake ka bendu ku Gusti nyaho protes kabeh di akhirat Muhammad wawanianan kau make siap nyaksian umat nu baraheula nabi nu baheula bahkan nyaksian nu saralah Firaun Namrud jeung sajabana nyaksian bahwa eta salah di mana cek Kangjeng Nabi kula boga mukjizat bentukna Al-Qur'anul Karim Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin zalikal kitab Al-Qur'an anu luar biasa agung luhung mulia pohara la raiba fi teu aya kamangmangan saeutik-eutik aja hudan lil muttaqin sebagai pituduh yang jelema anu tararakwa di Quran ayat cerita Adam di Quran ayat cerita Kangjeng Nabi Idris di Quran ayat Kangjeng Nabi Nuh terus Musa Isa dan lain sebagainya ayat cerita musuh-musuh Allah tentang Fir'aun tentang Qabil tentang Fir'aun tentang Namrud tentang Kan'an dan lain-lain sebagainya kula nyaksian berdasarkan mukjizat Allah Al-Qur'anul Karim osok maca Quran mengaji osok maca Quran sabaraha kali tamat sapoe ngabong burut sia manya sapoe 5 kali itu percaya yang mah potongan kos dia mah coba sportif sabulan tamat ente berarti ente Rusdi sarua wah yuk sarua yuk Haji Bahri alhamdulillah banyak nama alhamdulillah ya rabbil alamin awas ya Al-Quran teh hudan lil muttaqin baca Kangjeng Nabi apakah ayeuna henteu ningali nyaksian wah coba ya di lembur aya nu maulidan saha anu ngajina saha anu maca Qur'ana saha anu ngadirikeunana
saha anu halaladirna saha anu merean berkatna saha kadele bukan emang kanjing Nabi kumaha basyarun walaysa kal basyar manusia tapi lain kos manusia biasa ya ali kanjing Nabi tek sing ade besi di ditu manggi sesengitan atau belah dia sing ade besi manggi sesengitan nah maksudnya sesengitanana duyung apa lain besi duyung berarti titari kolot mah nyaksian kan bener nyaksian kan salah cak Kanjeng Nabi sing hade tuturkanlah Al-Quran tuturkanlah petunjuk carita kaula tuturkanlah ulama sebab ulama al-ulama warathatul anbiya ulah nuturkan musuh Allah saha setan jeung para kufar kulantaran eta setan diomong-omong baik setan berpikir cak setan teh aing geus capek ngagodaan jelema aing deuk tobat cak hayang aing deuleu jelema ka masjid muluda cak setan aing deuk tobat datangnya na ka kiai assalamualaikum hebat setan mah pas setan salah soal proporsional kan bahasa naon bae bisa ngoni bisa setan bisa naon cek kiai saha hampura kula setan kaget biasa pakai jas kos haji bari gitu tah pakai sorban gitu ya bangsa setan kabeh tah jangan lagi pakai jas biasa pakai sorban cak kiai teh ayeuna dia setan kula bosen ngagoda jelema ngazolim ngagodanya mabok ngezina judi segala ngabohong komo ka pamarentah makanya capek hiji pamarentah nu lolos di godaan kula hiji pemuda ku hari nu lolos di godaan kula hampir kiai-kiai ge kagoda ku kula kiai tarolol jak setan kagoda ku kula aju sia itu antu ka setan ulah yang janji santri kiai naon atuh sia ulah yang mas santren cak kiai teh aduh aing boga santri setan pohara ya tetep kula ieu beneran cak kiai nangis hayang tobat jasa ka Allah kula neuk mas santren tuduhkeun jalan ka Allah bosan jasa kula ieu hirup terus godaan jelema bae teu eureun ulah hayang tobat tibana mimitina sia ieu hayang tobat kula kabita jasa neuleuh budak leutik ka masjid salat Jumat kula sok ngarenung bae beuh teh budak leutik bae geus salat Jumat ka sorga aing mah ka neraka cak setan kula lamun aya nu asroqolan asana terharu cak setan terharu assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum cak setan teh kula hayang bisa maca eta jadi kula minta diterima aya geus teu naon teh cak kiai mondok tuh sia di dieu jadilah mondok setan mondok atuh setan mondok setan bae mondok urang Cilongok teh mondok goblok teh setan mon ngajinya na tuh bisa nyana barang geus kitu bebeja ka kiai
kula amil jurumnya sorop ngelang nasamis alpia johar maklun kabeh geus haji aya kede eueuh nu endek dibikeun ka kula eueuh cek ieu beak yang main sia cerdas amat setan cek ieu alhamdulillah cek ieu kula hayang boga ilmu ma'rifat cek luhur jasa kan hayang jadi wali kula cek coba tuduhkeun ka guru mursyid di cek ayeuna aya haji mursyid di pasar kemis akhirnya terus dengan neangan ayah seorang bijak seorang wali ngaguru kadinya dititah ku kiaina teh kiaina datang ka dieu assalamualaikum kusaha naon kiai kula boga murid ieu geus pinter jasa hayang boga ilmu ma'rifat saha ngaranna ieu walhan mah setan ieu setan setan mas santen di kula geus kebal yang jadi wali masa setan yang jadi wali ibu gue bencana manu sadar berhenti baheula can nyorang aya setan sadar karena ieu gitu tenan naon ceukna teh guys atuh dipagahan zikir Haji Bari mah zikir 100 geus puyeng setan mah 2000 illallah setan buat jan asal cau bae illallah setan mah gitu setan malah jadi pemimpin Haji Bahri ke dipimpin ku setan kadang-kadang mimpin tahlil setan teh mimpin tahlil ku geus hebat-hebat zikir bangsa Haji Bahri Haji Pendi lelet kabeh ku setan bulan illallah setan hebatnya sih setan Masya Allah ceramah jadilah yang hebat akhirnya ceknya teh kesel amatnya ya ceknya hirup ya hayang ka sorga kulantarannya nangis hebat jasa ilmu maripatna akhirnya dibere nyana teh dibukakeun hijab ka sorga atuh terus dia baten pernah ka sorga Haji Bahri iraha ka sorga kumaha Haji Masuri mah wallahu a'lam tegal Haji Patin wallahu a'lam karak cita-cita bae ka sorga ieu ka sorga langsung Masya Allah cak setan ku ngeunah-ngeunah teh di sorga hebat di sorga hayang naon aya bidadari nang karak 73 kabeh waduh ceknya mangane cedaan aduh cedaan hebangna urang Cilongok dan lu menti cedak pitak ieu teh lesang bidadari balesang anu neuk numpakana Rusdi embungeun bidadari ge atunya nama lesang ieu koromod ngan ka surga mah diganti ngan ge make beungeut itu mal beungeut tuh ieu urang boro-boro di surga 2 kali gitu betah nyele misalnya di surga ya Haji Pende aing mah usul ka Allah Gusti ieu turunkeun ieu kula atuh menghalangi pemandangan masa di surga kos kieu atuh ku adi ge teu betah atuh ka di surga nah protes kula langsung ke Allah protes tapi lamun ka surga diganti moal beungeut nu ieu kasep biasa kuari mah nu bogoheunana papajikanna ge geus teu bogoheun majikanna kuari geus protes bae teu bogo incu lagi geus ngusir incu atuh nah ieu di sorga teh di sorga setan mah aya-aya bae cek cenah teh asana aing karesel hirup di sorga kesel tetep aing mah hayang ngagoda jelema bae cek cenah ngeunaheun asana ngagoda jelema mah ieu kararieu cenah cek cenah di sorga teu betah aing mah kulantarannya na berpikiran setan deui akhirna kalakuannya na di sorga sakumaha kalakuan asli da setan bidadari diadu-adukeun dihasud gunana bidadari terus malaikat teu nyaman cek malaikat ieu mah kiamatnya cenah
ngadu-ngadukeun malaikat bae. Walaupun malaikat itu bisa kahasud ngan nyananya karakter kos ieu setan moal bisa kahasud malaikat mah ngan para malaikat ge kapan musyawarah di sorga urang teu betah ya kos kieu nya penghuni sorga si kos kieu sakena hasud takabur haju ngadu-ngadukeun jelema ieu kubae usul ka Gusti Gusti hamba Gusti aya di sorga tapi lain penghuni sorga ieu abdi protes cak malaikat kubae saha cek Gusti maha uninga haha cak Gusti atuh eta mah setan ieu pali bisa ka sorga atuh lantaran nyana boga ilmu nu luhur ma'rifat sehingga dikasorgakeun tapi ieu kuari teu nyaman di sorga diadu-adukeun bae widadari raribut bidadari wow geus pokona mah teu nyaman bae geus malaikat kitu keneh nu tadina bidadari daek dicandumbung jadi diributkeun ku setan sial da setan goblok setan mah kitu cek Gusti Allah atuh dasar setan mah setan bae sanajan ka sorga di sorga ge tetep bae setan mah setan bae sebabnya nama geus dilaknat ku aing nya nama tetep bae penghuni neraka turunkeun ka handap di surga bum ka handap jadi batu begitu jadi batu terus ditarempok ku Ahok ku Haritanu wah ieu pangeran ieu oh jakna ieu pangeran ieu Ahut termasuk Ahut tetangga Imis oh sadei Tegwan sadei Acoy Akiong oh iya oh diparanggul kunyana dibawa ka imah disembah setan mah geus jadi batu ge masih ngagoda jelema bae setan tah lumatak dasar setan kajenteun masantren setan bae setan kajenteun geus diwali-wali setan bae setan sanajan geus dikasorgakeun sakali setan bae sakaligus dimamakeun diabuyakeun abuya Kiai Haji setan bae tetep sakali setan bae dan lumatak sing hade urang geus boga babaturan setan atawa boga pamajikan setan emang nu kos kumaha cenah Kiai setan mah hiji nu sok nonton TV kabeh berarti setan kabeh ieu setan setan da ieu nu sok ngabohong setan anu osok tilok make jilbab setan anu osok ping-pingna kadeuleu mun awewe itu mah raja setan anu osok nguludan hayang berkat itu setan iya tah setan tah jadi oreganan sakali setan Kangjeng Nabi syahidan nyaksian kaharep nyaksian katukang nyaksian para rasul, nyaksian para nabi, nyaksian para wali, nyaksian para solihin, nyaksian bahwa Namrud salah, nyaksian Fir'aun salah, termasuk nyaksian ke setan bahwa setan teh dolalum mubin sasar anu nyata inna syaitana lakum aduwwum mubin saenyana setan musuh nyata tak tinggal orang sing hane kuari sebab setan mah di balai desa aya setan di kecamatan aya setan di DPR mah setan kabeh di mana deui atuh sebutan atuh sia di pos kamling tama juri jeung setan aya di mana deui ayo tak sing hade mantap kula mah henteu sieun ka setan sebab kula bareng jeung raja setan aman
anak-anak buah setan eleh ku nyana kabeh. Wah tuh jeung raja setan mah tenang, nyana mah bintang 7. Aduh Gusti Allah lagu. Nah ieu kakarak syahidan tugas jam 12. Encan wambu basyir. Nah, urang muludan di mana deui? Nah, bagian wambu basyiron wa nadhiro. Kakarak syahidan hiji. Ti kangjeng Nabi Adam yeuh geus datang ka kuari syahidan. Tanggung kuana ieu lah. Urang alhamdulillahirabbil alamin boga kangjeng Nabi anu geus diaku ku Gusti Allah syafaatna nu sok disebut syafaatul uzma. Boro-boro urang sebagai umatna nu bara heula ge disyafaatan ku kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah nu dibacakeun tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Alam masih wallah, langit alam kangjeng rahmatan lil langit, bumi masih wallah alam rahmatan lil bumi, manusia alam atau rahmatan lil manusia, kafir di alam rahmatan lil kufar, hewan kufar rahmatan lil hewan, atuh tatangkalan ge atuh masih wallah rahmatan li tatangkalan kabeh karahmatan ku kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat sing hade bahwa kangjeng Nabi sebagai syahidan urang bakal disaksian kebenaran urang lantaran urang iman ka Allah, iman ka kangjeng Rasulullah. Nikmat urang disaksian ku kangjeng bahwa urang iman ka Allah, iman ka kangjeng Rasulullah. Lamun saksina kangjeng Nabi geus mal hese sorga hiji. Nomor kedua sing hade sakali setan bae, sing hade urang beusi boga batur setan, tinggal karakterna sidar kangjeng Nabi mah ulah sambarangan, gagah bedas. Da ieu teh urang berkat sinar kangjeng Nabi anu nyorot ka lembur ieu khususna, nyorot ka dada urang diuk simpul mengharapkan syafaat kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dilahirkeun ke alam dunia dibawa ku malaikat. Malaikat teh mawa kangjeng Nabi diais ku malaikat, dibawa di masyriq ke maghrib, dibejakeun hadza malihul kaun, hadza Muhammadu, ialah Muhammad anu jadi keistimewaan, anu jadi keindahan, anu jadi harapan manusia. Eta teh ku malaikat dibawa, ternyata orang malaikat eta mampir di lebur ieu. Baheula teh mampir di dieu malaikat. Dibejakeun, hei Haji Jamsinah. Bijam sinah jadi haji tancan. Encan. Bijam sinah, ye hadza malihul kaun wa hadza Muhammadu. Diterima ku urang di alhamdulillah. Ieu urang teh berkat malaikat baheula transit di kampung Cilongok di dia kuari karasakan ku urang, masya Allah. Ieu berkat sinar kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakicep malaikat di masyriq ka maghrib ngabejakeun bahwa ieu teh malihul kaun, ieu teh hadza Muhammadu. Boga keistimewaan kangjeng Nabi teh. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du.
فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat, bil khusus tamu-tamu anu ti tebih aya anu ti Balaraja. Saya kenalkan seorang ahli batu. Aya deui ieu belah katuh Husim Kuring. Ieu mah teu meunang manggih barang dahar. Jadi ahli nazofah, pembersihan. Alhamdulillah beteng lagi segede naon. Bahkan ieu mah nu hiji mah tamu unik. Lantaran Kangjeng Nabi mah turun wahyu teh kudu make malaikat Jibril. Ieu mah wahyu lelempangan. Haji wahyu ya. Jadi alhamdulillah malam ieu urang dihadiran ku wahyu. Alhamdulillah lengkap. Terutama tamu anu teu asing deui di negara Cilongok geus kamasyhur. Turunan nyandung tapi teu nyandung. Ieu Bapak Sekretaris. Alhamdulillahirabbil alamin. Karakayang be nyandung teh. Tapi asana datang ka payah moal kasampean ieu di. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Malam ieu khususna Sim Kuring umumna urang sadayana kempal di ieu tempat dina raraga anu parantos dicatet ku para malaikat, raraga takziman wa takriman, ngamulyakeun ngagungkeun kana dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu malah mandar urang kenging syafaat. Mudah-mudahan nu kumpul di dieu khususna urang kejaga di akhirat disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim Kuring ngahaja datang ka dieu malam ieu motifna dua. Nomor kahiji ngalayad ka RT Jiman
kulantaran RT Jiman tea deket jeung Singkuri terutama pemajikana sia Mas Uri deui deket teh lain naon sok pajar bogoh deui lain jadi jadi tukang urut jadi deket alhamdulillah hubungan bilateral ngurut nah alhamdulillahirabbil alamin malam ieu Singkuri ngahaja takziah ke RT Jiman kurang bacakeun Fatihah ka anjeunna ila hadrati ruhi RT Jiman Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor kedua orang maulidan patali jeung iman urang ka Allah iman urang ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku iman ka Kangjeng Nabi sanajan peuting bari tiris jam 12 kurang saparapat masih kedeh diu ieu tanda iman tanda cinta lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi titah diuk di dieu jeung moal daek ieu tanda iman mantak geus pol ieu iman kulantaran geus pol lamun paeh ieu kuari ka surga maksudnya lain amin mun urang paeh babarengan daek ka surga daek di kuari bakieu dibere umur 5 tahun deui tapi can karuhan ka surgana jeung kuari mun paeh ka surga daekan kuari teh daekan ke saya nggak jawabnya dek daun tuh panjang-panjang umur maksudnya hayang naon tuh kan Kangjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah ternyata orang jadi sabab kana ayana dunia cek Gusti Allah laulaka lama khalaqatul aflak lamun teu aya anjeun Muhammad lamun teu aya anjeun Muhammad kula moal nyieun jagat raya mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Rusdi mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Adang mun eueuh Haji Rusdi moal aya Bijam Sinah Bijam Sinah tah ieu kusabab ayah Kangjeng Nabi ayalah langit ayalah bumi ayalah urang nu paling indah ayah sorga jeung ayah neraka justru Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira wa da'iyan ilallah bi'izni wasirajam munir. Mantep. Teu wauh jeung Kangjeng Nabi na jarakna ge jauh ke Madinah. Teu wauh ka Kangjeng Nabi mah mulya urang mah hina. Tapi sinar Kangjeng Nabi ya Allah, ieu nyorot ieu ka lembur ieu. Ieu kasorot, Masya Allah. Cek kula ieu karasep ieu. Karasep ieu garelis malam ieu balik mah jarore deui jarore ieu teh sabab ieu bakal sorot ku sidar Kangjeng Nabi malam ieu jadi geulis
Tadi kita ditanya awe dangtung di ditu caka jerus gelis amat asli mah jore di lantaran kasorot ku sinar Kangjeng Nabi jadi gelis. Nah malam iya banget ya sebenarnya mah banget asli apa lain sih ini kadang udah karucem kieu ya bangsa banget kredit ka jeung mah tah iya ya tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kan tadi dibaca anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahus sudur anta syamsun Gusti anjeun teh wahai Muhammad bagaikan matahari pohara anta badrun bagaikan bulan Kangjeng Nabi na secara zahir geus teu aya tapi sinar Kangjeng Nabi na nyorot ka dieu jadi cararaan caang ku lampu caang ku iman caang kadeuleuh lah jelema sinar Kangjeng Nabi mah ulah sambarangan gagah bedas da ieu teh urang berkat sinar Kangjeng Nabi anu nyorot ka lembur ieu khususna nyorot ka dada urang diuk simpul mengharapkan syafaat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dilahirkeun ke alam dunia dibawa ku malaikat. Malaikat teh mawa Kangjeng Nabi diais ku malaikat dibawa di masyriq ke maghrib dibejakeun hadza malihul kaun hadza Muhammadu ialah Muhammad anu jadi keistimewaan anu jadi keindahan anu jadi harapan manusia eta teh ku malaikat dibawa ternyata orang malaikat eta mampir di lebur ieu baheula teh mampir di dieu malaikat dibejakeun heuy Haji Jamsinah bijam sina jadi haji tancan encan bijam sina ya hadza malihul kaun wa hadza Muhammadu diterima ku urang di alhamdulillah ieu urang teh berkat malaikat baheula transit di kampung Cilongok di dieu kuari karasakan ku urang masya Allah ieu berkat sinar Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakicep malaikat di masyriq ka maghrib ngabejakeun bahwa ieu teh malihul kaun ieu teh hadza Muhammadu boga kaistimewaan Kangjeng Nabi teh diturunkeun ke alam dunia nek ngaroba sesembahan nu tatadina sesembahan teh ka batu tatadina sesembahan teh ka kayu tatadina sesembahan teh ka makhluk tatadina sesembahan teh kana material nah dirobah ku Kangjeng Nabi sesembahan anu asli mah khaliqus samawati wal ard pangeran nu nyiptakeun langit jeung bumi dirobah ku Kangjeng Nabi atuh ngarobah sesembahan teh teu sambarangan Abu Jahal tereaksi dek ngabunuh Kangjeng Nabi kafirin musyrikin teh senang sesembahanana dirobah lantaran cek manehanana ieu pangeran sakieu buadena ge hararese bae komo pangeran teh kadeuleu pangeran teh ieu Uza ieu Lata ieu Manat buleude pangeran teh ieu ribut bae di alam dunia pasti ini politik pasti ini ekonomi pasti ini budaya pasini jeung tek-tek bengek sakih ge pangeran teh gede komo pangeran Muhammad teh kadeuleu eta boga pikiran teh kos karar itu masya Allah tapi di Cilongok mah geus teu boga pikiran kos kitu iman iyalah hebatna urang langsung iman bae Allah maha pencipta langit bumi serta eusina urang teh kudu hese-hese iman Kangjeng Nabi teh diangkat jadi Rasul utusan Allah Nabi nu diangkat jadi Rasulullah urang mah teh hese deui iman
mata lamun di akhirat teh ka surga mah nya ka surga urang lantaran iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iyalah Kangjeng Nabi dakwah di zaman Kangjeng tepikeun ka ayeuna teu eureun-eureun, dilanjut ku para sahabat, ku para tabiin, ku atbat tabiin, dilanjut ku para ulama-ulama. Alhamdulillah tepi ka ayeuna. Mantak sing hade iman urang ka Kangjeng Nabi, sing hade pelakeun di jero hate, bukakeun hatena teh mun aya peso mah sesuaikeun heula ya. Jeung iman asupkeun ka dieu teh, ka tutupkeun deui. Mun kan mantep. Jadi ulah pudar iman teh di jero ieu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia jadi rasul, diangkat ku Gusti Allah, ngabogaan mukjizat anu nomor kahiji nama Al-Qur'anul Karim. Geus lamun urang talar Quran berarti eta geus lain jelema leutik. Atawa ulah saquran lah loba teuing saquran mah. Yasin lah Yasin, lain jelema sambarangan. Udah cenah Kiai Yasin mah panjang teuing, tabarok atuh. Tabarok ge cenah panjang teuing Kiai tah mah. Amaya tasaalun eta deui cenah carang. Geus batu sabihis. Sabihis ge cenah panjang teuing ge. Ieu mah udah kudu talar rasana ieu. Kudu talar. Nah, ieu beta kulhu. Dah, ieu kulhu lain sabarang eta mukjizat. Kulhu teh mukjizat geus lamun urang talar kulhu eta bae dibulak-balik. Lamun urang maca kulhu dibulak-balik ulah loba-loba 200.000 bae. Tuh sia mah jubeu bae. Maca Quran mah kulhu. Baca kulhu 200.000 haram ka neraka. Atakah ngaranna? Bentak siapkeun tasbihna. Asal peting jam 12 hudang mandi wudu salat langsung baca kulhu datang ke subuh. Ngomong doang ye, ngomong doang ye, menang tilu heuh aya bae 200.000 jelema nu maca kulhu menang 200.000 saumur hirup moal ka neraka. Nah bantak oleh-olehna urang malam ieu nya malam ieu ibu oleh-olehna bapak geus bae maca kulhu salila hirup 200.000. Catet sapeting misalnya menang 50 catet di lawang 50 keisukan 50 keisukan deui turun lantaran tunduh 20 itu karak 120 malam kaopat tunduh 10 asana jangka paeh mah teu anggeus ieu mah 200.000 haram ka neraka. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sanajan ka neraka moal panas. Itu mah gara reheng kabeh. Anu sejen mah gara reheng. Haji Rusdi mah basa we di jadinya mah di neraka ge nasbeh bae. Kieu belain amin heuh. Di neraka ge nasbeh. Tiis ditaranya gue di kunaon sih bisa jadi tiis ge berkat di dunia maca kulhu 200.000 jadi teu panas deuk ngabuktikeun bahwa neraka teh seuneuna eleh ku kulhu 200.000. Masya Allah geus jeung urang Cilongok mah teu kudu salat maca kulhu bae 200.000 terus ulah sholat ulah naon kulhu bae itu salah goblok. Tetep sholat dan baca kulhu 200.000. Nah kuari diniatan di jero hatena handeuh baca kulhu 200.000 tulis tadi lawang Cilongok ge loba tulisan-tulisan kan hutang. Tulisan hutang. Iya buat tulisan baca kulhu. Ya Allah ya Rabbi mantep. Guys oleh-oleh muludan guari urang siapkeun tasbih, siapkeun rencana di jero hate salila hirup urang maca kulhu sabaraha lobana 200.000 lah saeutik 200.000 saeutik 200.000 mah tapi coba ge laksanakeun Bismillahirrahmanirrahim. Cak pamajikan ke haji ke mana sih teh sorangan
tadi mah aya suara baru kieu. Waduh budak mabok kulhu ya. Teu kuat teu. Beda. Lamun urang nonton TV kieu bisa penting kuat. Tapi lamun urang maca kulhu, ya maca kulhu 3, 4, 5. Ieu kos aya aibonan we. Mata. Hei. Beda maca kulhu mah. Sebab lawan dumantek teu kuat naon kulhu teh wahyu diturunkeunna ge teu sambarangan dibaca ku urang anu daharna ge sambarangan nginungna sambarangan teu kuat jadi ndekna heuai geus urang siap ku ari mah lamun maca kulhu terutama bapak-bapak kopi gitu besi kopina kurang loba saember maksudnya kiai saember mah di lamun diinum ku urang sagelas eta mah biasa lantaran ieu mah tunduhna rosa hulu diasupkeun tadi mal tunduh teh mah jadi uang gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nyaritakeun Kangjeng Nabi indah sebab urangna iman tapi kadenge ku Kristen kadenge ku Yahudi benci urang mah nyaritakeun Kangjeng Nabi Masya Allah ulidal habibu wa khadduhu mutawarridun dilahirkeun Kangjeng Nabi pipina ya Allah ya Rabbi wa khadduhu mutawarridun hartina percis kos kembang mawar kumaha kembang mawar teh putih tapi aya beureum disebut beureum tapi aya putihan Masya Allah etalah pipi Kangjeng Nabi begitu lahir teh percis kos kembang mawar khadduhu mutawarridun dideulina ge resep mantak awewe kuari nurutan dimiti dibersihan heula geus dibersihan aja make hideung heula bola aju ka dina terus ke mulai di beureum-beureuman gitu aja loba teuing beureumna kos butas ditinju ku Muhammad Ali tak iya hayang bagus seperti Kangjeng Nabi ya Allah wan nuru min wajanatihi ya tahu cahayana anu luar biasa ilah kelahiran Kangjeng Nabi mun dicaritakeun eta hubibal wulidal habibu nu tadi dibaca teh Allahu li ni'mal wali sallu ala hadzan nabi Muhammad wulidal habibu wa khadduhu mutawarridu wan nuru min wajanatihi yatawaqqadu terus panjang ka dituna ieu mah hiji bae tah kana mujizu Yusufin ikomisihi itu dah naon nu talar ieu budak dibawa ge ta Allah idzal mauludu minhu azyadu Kangjeng Nabi dibere mujizat lain sakadar mujizat-mujizatan mun dicaritakeun mujizat Kangjeng Nabi urang bakal tercengang ieu mah Kangjeng Nabi Yusuf baheula dibere kahebatanana teh kasep deui kasep loba jelema awewe nu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf ku kasep-kasepna keur lapar jadi seubeuh gering neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf cager di Cilongok jelema anu cager neuleuh Haji Rusti gering tibalik ieu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf teh cager kahebatan wajah Kangjeng Nabi Yusuf ibarat samangka dibelah dua sabelah ku Kangjeng Nabi Yusuf sabelah deui ku urang kabehan untung aya irungan ge urang untung aya halisan ge urang Kangjeng Nabi Yusuf mah sabelah ku sorangan geus moal aya dua Kangjeng Nabi Yusuf mah kasepna tapi kasepna membawa fitnah Kangjeng Nabi mah kasep tapi membawa damai Kangjeng Nabi Yusuf mun dicaritakeun fitnahna datang ka dibunuh bebejana ku dulurna
Geusnya dibunuh padahal mah henteu. Diangkat di sumur, dibalangkan ke sumur, dijual jadi abid. Geus kitu terus dibeli di kerajaan. Dipakai kahayang deui ku Siti saha Zulekha. Siti Zulekha teh deui ieu teh ratu teh bogoh ka Kangjeng Nabi Yusuf lantaran kasep. Siti Zulekha nu sakitu jadi ratu kieu bae aya isuk-isuk geus biasana nyarap ieu mah asal neuleuk Kangjeng Nabi Yusuf pecage. Kacaritakeun saminggu teu dahar teu gering teu naon. Teu gering teu naon. Nu gering neuleuk Kangjeng Nabi Yusuf teh jadi calalager. Kasepna lain lalagaan. Seubeuh beuteung neuleun nu kasep. Pokos urang neuleun nu geulis. Keur gering panas neuleun nu geulis cager. Gitulah sing hade nya ieu urang sakali deui urang kukumpulan di hadiran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang disaksian bahwa urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Di akhirat pasti urang dibela disyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinar Kangjeng Nabi mudah-mudahan nyorot ke hati urang kabehan sehingga tambah yakin, tambah mantap, tambah ibadah urang ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Urang bakal paeh akhir hayat urang maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Sakitu bae pihatur ti simkuring ngapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.